para kaum dangu wilujeng tepang dangu dari sareng Mang Jaya sapara kanca ti studio. Atuh urang teraskeun hanca dongeng nu katuna kamari carios nyambung judulna nyaeta Musuh Warisan. Ayeuna teh nincak bagian ka-14 para wargi. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan di acara. Mudah-mudahan di acara tiasa nyugemakeun. Atuh para wargi sadaya dongeng kamari mah aduh ki banyu wening we ka sabaraha dinten nya. Namun mudah-mudahan para wargi aya manfaatna pikeun urang sadaya. Mun urang tiasa nyaliksik nama para wargi, lamun urang tiasa ngabongkarna mah kitu, mun urang tiasa neuleumana mah aya wae para wargi sasiereun sabeunyereun mah nu katampi ku urang teh kitu. Keun atuh sabeunyereun sasiereun atuh dina waktos-waktos anu luang teh mudah-mudahan ngan sasireun sabeunyereun ge nyerep kana ati sanubari mah para wargi aya manfaatna pikeun urang sadaya. Mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng nu katuna kamari carios nyambung judulna Musuh Warisan karya Kilitsa. Sakumaha nu kagamar kamari? Kamari teh supala nanyakeun perkara nu aya patula patalina jeung si Tangkorak Hideung. Atuh saterusna Ki Banyuwening anjeunna cumarios deui. Ari yakin mah aki ge teh nyaho anaki. Ngan lamun diitung-itung timiti maotna guru aki teh aya kana 15 tahun nepi ka ayeuna teh. Ari tempat nguburna teh di hiji kuburan umum nu geus teu kapake lantaran nu sejen teh sarieuna. Ari pernah nate ke di Tatar Kidul hampir deket ka basisir laut kidul. Ngan mudah-mudahan we taya nu wani nyabut pedang nu nancep dina tutunggulna. Ari sabab satungtung eta pedang nancep keneh mah si Tangkorak Hideung teh moal bisa kaluar tina kuburanana. Tapi pikeun ngajaga segala kemungkinan mah memang perlu dipikiran ti ayeuna mula. Lantaran lamun kurang taliti jeung ati-ati temahna mata cilaka. Hiji-hijina jalan pikeun ngalawanan si Tangkorak Hideung. Taya deui liwan pian ti kudu carita anu ngandung papatah dina hal kaagamaan. Jadi lamun hidup kabeneran aduh hareupan jeung eta jawara omat ulah rek dilawanan ku kasar. Sabab geus tangtu moal aya kakuatan pikeun ngalawananana. Tapi kudu dilawan ku carita anu lemah lembut, anu sakira bisa nembus ati sanubarginina. Lantaran sabedang-bedangna jalma ge masih keneh boga rasa perikamanusiaan mah. Lamun ku urang ditancepkeun rasa takwa jeung iman ka hatena, tah ku jalan kitu tangtu bakal leuwih manfaat jeung kibatan dilawanan kasar atawa sugal. Ai lantaran seuneu dilawan ku seuneu mah mata kaduluk sarea. Ngan omat ulah rek nyieun pucuk ti girang ieu mah kitu sotenan lamun manehna nyerang ka urang atawa nyilakakeun ka balarea anu sakira teu ngarugikeun mah teu kudu ngilu campur. Dah sakitu cara ngalawanan si Tangkorak Hideung teh. Saur Ki Banyuwening para wargi sadaya. Anjeunna panjang lebar mapatahan kasupala minang kamuridna. Bari neuteup kana beungit supala meunang sawatara jongjongan mah. Supala jeung Ki Banyuwening teh ngan pating haruleng bae jiga beak picaritaeun. Supala ngahuleng mikiran caritaan akina, sedengkeun Ki Banyuwening ngahuleng mikiran kajadian nu geus kaliwat sababaraha taun ka tukang. Ki Banyuwening dina manahna nancep hiji kayakinan yen dina hiji waktu mah si Tangkorak Hideung bakal kumelenang deui di alam rame. Tapi eta kayakinan teh teu dibejakeun ka supala. Lantaran bisi matak goreng temahna.
nu diterangkeun ka Supala mah ngan sakadar jujutanana wungkul sangkan bisa namahan pangabaruh. Elila pok Supala cumarita. Aki, sagala rupi piwejang ti aki ku abdi katampi pisan. Kalayan insya Allah ku abdi bakal diperhatoskeun. Atuh kanggo salajengna kedah kumaha tu abdi teh aki. Temal Supala bangun anu ngarasa bingung sanggeusna meunang katerangan ti aki banyu. Dina hatena ngadadak pabaliut rupa-rupa pertanyaan nu teu puguh ujung puhuna. Sedangkeun sawanganana kumalayang kana hal anu can puguh karuhan. Ayeuna mah teu kudu ngarasa bingung Supala. Perkara anu bieu di padare mah anggap we hiji dong nu aya buktina. Nu dimaksud teh sangkan teu matak jadi pikiran. Atuh lamun dina hiji waktu aya kajadian, atuh sangarupan we kalayan tenang. Geus ulah dipikiran deui perkara eta mah. Ayeuna mah mending sanghareupan heula perkara nu geus nyampe di hareupeun urang. Ari lantaran lamun hidup geus nepi deui ka lembur Ciborelang kaditu nya. Geus nyampak hiji pasoalan nu kudu buru-buru direngsekeun. Jadi ayeuna mah geura balik we ka tempat pamatuhan hidup. Pingpin sing bener jalma-jalma nu geus ngahiji jeung hidup. Urus anak jeung pamajikan nu bakal neruskeun lalakon urang. Keun aki mah ulah dipikiran deui. Lantaran aki mah geus ngarasa genah jeung tumanina. Ngan tinggal nunggu umur we. Juma ieu mah geura mulang deui ka Ciborelang. Saur Ki Banyu Wening bari Cisoca nyalangkrung bangun anu ngaraos sedih. Bade paturai sareng murid anu satia. Kitu deui Supala barang ngadenge cariosan Aki Banyu mending ngarenghap narik napas panjang. Hatena ngadadak pating sarebelak teu puguh rarasaan. Sakapun ngarasa melang sok sieun Aki Banyu pupus teu kapiara. Tapi kulantaran geus di jurung laku nya kapaksa. Sanajan berat ge Supala kudu indit ti dinya. Da mungguh ari hate mah teu berat ninggalkeun Ki Banyu Wening nyalira. Sanggeus hate ngarasa teteng pok Supala nyarita bari ngeluk tungkul. Aki, sumangga abdi bade mios. Nyumpunan kapalai salira Aki, nanging sateu acan abdi ngantunkeun ieu tempat. Pamugi salira Aki kersa ngahapunten kana samudayaning kalolepatan abdi. Atuh sajabi ti kitu abdi nyuhunkeun pidoana ti salira Aki. Abdi saja amit mungkur Ki. Cek Supala bari solongkrong munjungan ka Ki Banyu Wening dibarengan ku Cipanon anu rek murubut hampir teu katahan. Tapi hiji satria pantang ngaragrageun Cimata lantaran boro-boro rek papisah jeung nu jadi guruna. Sanajan kudu pisah nyawa jeung raga oge teu meunang mundur. Ari Ki Banyu Wening gap nampanan leungeun Supala. Teu lila pok anjeunna sasauran. Supala incu Aki. Perkara menta dihampura mah boro-boro hidup menta. Dalah henteu ngenta ge tangtu dihampura pisan ku Aki. Atuh saja bati kitu ku Aki teh didoakeun pisan, malah pidoa ti Aki mah moal petot-petot salila Aki kumelenang di alam dunia. Berang peuting ge Aki mah teu waleh neneda kanu maha kawasa. Sangkan hidup sakula warga ditangtayungan ku Gusti Allah. Nam geramiang anaki. Saur Ki Banyu Wening bari ngalesotkeun leungeun Supala. Pok Supala nyarita deui. Hatur nuhun Ki. Sumangga dikantun linggih ku abdi. Cek Supala bari jung nangtung lalaunan terus ngaleos ningalkeun Ki Banyu Wening anu nuju calik bari neuteup kana tonggong Supala. Satungtung awak Supala katempo mah terus bae diteuteub bangun anu hayang seubeut. Tekung silila para mitra pucung hula Supala bijil ti jero guha. Limpang jiga nu lalungse naker lengkah paronok jeung haroream lumaku. Sanajan leungeun katuku mamawa itu tapi teu dipake kalah kadijingjing. Barang geus aya di luareun guha reg Supala ngaraneg heula leumpangna.
terus Malik ngetip kana lawang guha anu molongpong lir sumut buta. Bereh ku Supala kacipta dina sawanganana aki banyu keur ngajemprak sila bari nyerengeh seuri ka Supala. Lenyap hate Supala ngalenyap. Ari ras ka aki nganu bakal ditinggalkeun. Mangkaning salila ngobrol teh anu dicaturkeun teh teu waleh nyabit-nyabit perkara umur jeung pati. Atuh puguh lamun dipikir saliwat mah Supala teh matak buntu kalakuan lantaran hatena teu waleh nyantel wae ka aki banyu lengket masket teu bisa dipisahkeun. Tapi kewajiban Supala anu kudu ngurus paguron silat leuwih kuat sumarambah dina awakna. Gancang harita Supala ngusap beungeut bari terus mali sarta mimiti ngalengkah deui bari ngaleos ninggalkeun lawang guha pok Supala ngomong sorangan. Wah, lamun aing lila-lila ngajanteng di dieu tangtu bakal buntu kalakuan teh. Heun ya, lamun aya naon-naon mah pasti aki banyu bakal ngabejaan ka aing. Mangga aki wilujeng kantun aki, cek Supala bari ngagedig leumpang kegancangan itu koe nu dicekel ku leungin katuhu geus mimiti digunakeun lantaran jajalanin anu bakal kaliwatan teh tetela rembat ku areui anu carucukan. Sajabati kitu titincakan estu tarahal loba batu anu sareukeun. Barang disidik-sidik para mitra, ku Supala teh tetela pernah naguha aki banyu teh aya di puncak gunung nu pinuh ku batu cadas nunang tawing. Di dieu pating colocos congo-congo batu anu lancip lir sihung raksasa anu kacida gedena. Gawir-gawir narang tawing matak ingis, jurang-jurang gurawes pika gilaeun, da cacak lamun ragrag teh estumat moal kapuluk bakal hancur. Direweg ku batu-batu sareukeut anu rangeteng. Jadi lamun jalma anu bolos strong taya kabisa moal sanggup nincak ka palebah dinya. Sedeng Supala oge sakapun kapaksa kakarayapan jiga kadal nu keur seseweke kana sela-sela batu. Untung itu koe nu dibawa teh tungtung ngajengkluk jiga bakri jadi tetela aya gunana lantaran sakapun sok dipake keur ngeumbing sanggeusna dikaitkeun kana batu sakapun dipake nojer sangkan Supala teu tisorodot barang breh nempo kalbah lembab matak lalawang lantaran eta puncak gunung batu kacida luhurna malah kakayo nu dihanap dengan saukur katempo pucukna bungkul. Sanggeus kira-kira lumampahna para mitra aya 3 jamna beras Supala nepi ka suku gunung batu. Terus mudun saeutik srog kana rada datar. Mimiti tidinya mah tincakeun teh rada ngareunah lantaran empuk ku jukut pait. Teu lila reg Supala ngaraneg heula sarta ge diuk luhureun jujukutan bari ngagolerkeun itu koe. Pok Supala ngomong sorangan lalaunan. Alhamdulillah. Teu burung salamet ing aing teh. Bisaan milari tempat si aki teh. Lamun canyahun mah moal aya nu nyangka yen di puncak gunung ieu aya manusia. Tapi kumatak helo. Nah, waktu basa indit keur tumpak mah bet asa sakeudeng nanyak teh. Ari ayeuna balik mun aya kana 3 jamna. Tetela luhur gunung teh. Cek Supala para mitra sadaya bari tanggah sarta pano neuteup ka puncak gunung batu sarta dina kongkolak panona kagambar lawang guha anu molongpong. Kaayaan harita kira-kira wanci asar ari kalembur Ciborelang masih keneh kacida jauhna malah lamun kuleumpang biasa paling-paling gancang ge pinepiuna teh isukan pasosore. Sanggeus kacapena rada ngurangan Jung Supala nangtung terus ngaleos nuluikeun deui lalampahanana. Lempang rada digancangan sangkan buru-buru anyog kalmur anu pangdekreutna. Lantaran lamun poekeun di lebah dinya bisa berabe. Sajabati hese sare teh teu aya tempat nu caian. Paling-paling lamun rek salat kudu wudu ku cai ibun. Kitu ge lamun isuk-isuk da sore mah hese nu mata kapaksa tuluy pala lempang nagagancangan. Para mitra anu mulia, kocapkeun heuleut sapoe saputing ti harita. Srog Supala anyog,
Kalemur Ciborelang kabeneran harita teh paso sore keur mejeuna hade poena. Langit lenglang taya aling-aling, katempona bersih taya mega anu ngahalangan, mangroda jeung kanca-kancana harita keur ngariung di hareupeun ponok bari ngadaguan buri. Panon poe keur mejeuna tunggang gunung, manuk-manuk recet di sarada bari pating ara celog dina dahan kai. Barang ti lebak aya nu datang kebeg mangroda ngagebeg bangun anu kaget. Jung mangroda cengkat terus panon molotot neges-neges kanu anyar datang. Beuki deukeut beuki jelas tungtungna breh ku mangroda katempo, yen nu datang teh Supala, pok mangroda nyarita ka baturna bari emprak kawas muda. Emprak naon cing? Tepuk tangan emprak teh keprok. Heh, batur-batur. Guru anom parantos sumping, ayo. Urang ngarantung, urang pada ngabagiakeun nu datang. Cek mangroda. Mari ngacungkeun dua leungin. Atuh batur-batur barang ngadenge mangroda nyebut guru anom datang, jung sarereana rangtung ampir bareng. Terus nariteup ka lebak ngawaskeun ka Supala nu harita keur ngagedi di leumpang gagah naker. Sanggeus sarereana rangtung di sisi jalan pok Mang Sorban. Mang Sorban nyarita bari panon molohok ka Supala. Uluh, leres mangroda nanging. Nah, make nyanak teteken segala rupinya. Buah-buah terus kenging kacilakaan juragan guru teh. Wah naon-naon kitu mangroda. Cik Mang Sorban bari ngareret ka mangroda, atuh gancang ku mangroda dijawab sangeunah. Wah, moal mata-matakna naon tah. Jeung deui anu nuju di canaku guru anom teh lain ituk samarangan teh. Ituk jimat warisan ti Ki Banyuwening guru sepuh anu linggih di Pilewengan kitu teh Mang. Cek mangroda jiga nu heueuh. Geus nyaho kana sagala-galana. Sedeng Mang Sorban harita teu kaburu nyarita deui lantaran sagala rupa geus deukeut pisan hapunten, lantaran Supala geus deukeut pisan. Jadi lamun ngomong samarangan teh tangtu bakal kadengieun ku Supala. Mamatak tu wani nyarita deui Mang Sorban sedengkeun Citrasena harita meni kerung-kerung we ngawaskeun dedegan Supala. Kumanehna disidikeun ti mimiti katempo nepi ka harita. Malah estu ditengetan tina tungtung suku nepi ka tungtung buuk bakat hayang teges. Bari ngajanteng ngawaskeun ka Supala pok Citrasena nyarita jeroning hatena. Oh ieu meureun disebut guru anom Supala teh. Manusia sakeupeung jeung baju na make disebut guru anom. Naon kagagahanana manusia segede leutik. Alah, digana sakalina jonge modolan maneh manusia letoi kitu mah. Ceh gerentes hate Citrasena. Bari kakerot neureuyan ciduh. Tigana nguntup nguyuh pisan ka Supala. Lantaran manehna kakara harita nempo dedegan Supala. Sedengkeun ari katanginasan Supala mah Citrasena can nyaksian. Ari Kang Ikung mah beda deui harita teh manehna geus teu sabar hayang geura ngarontok Supala bakat kusono. Tapi Kang Ikung ngarasa era ku batur-baturna, sajabati kitu ngaragangan ka Supala nu tangtu capeun keneh lantaran kakara jol pisan. Barang Supala geus deukeut pok mangroda ngabagiakeun. Duh, haturan jang Supala, mangke meni liuk deui nyeri beuheung sosongeteun ngalieukan ujang. Aduh, balas suak liuk nyeri beuheung sosongeteun teh. Kumaha da mang jang Supala? Ceuk mangroda. Bari terus ngalengkah lalaunan minangka mapag Supala. Ari nu sejen caricing bae taya nu wani nyarita samemeh ditanya. Sedeng Supala pok ngajawab bari imut. Aduh, jamak we atuh sosongeteun seeutik mamang sareng alhamdulillah abdi teh aya berkah teh aya bancang pakebuh salami di perjalanan mah. Nanging kumaha kaayaan di dieu mang? Daramang sadayana. Cek Supala bari nyapukeun paneuteupna ka sakur anu ngariung di dinya. Atuh luk murid-murid Supala tarungkul ampir bareng. Sarerea taya nu wani ngadu paneuteub jeung guruna. Malah Kang Ikung jeung Citrasena jadi kabawakeun tungkul. Ieu teh hiji tanda yen Supala gede wibawa, teu lila pok mangroda nyarita deui. Sami-sami jang ari munggu jasmani mah mang teh sapara kanca. Aya ginanyar kawilujengan teu kirang sawios-wios. Nanging ari perkawis keamanan malah memang aya kuciwana sakedik jang. Samali mah salami di kantun ku ujang teh aya dua kajantenan nu mata keuwas pikeun mang teh. Nanging rupina mah moal tiasa disanggepkeun ayeuna jalanan ujang capek keneh. Panginten kewe lah saupami parantos salse urang badantenkeun. Kitu tah ujang. Memang leres mang. Abdi teh lalu mise pisan ayeuna malah perjalanan tebih duda. Keun ke bada magrib urang ngayakeun riungan sarereanya.
cek Supala bari ngareret ka Manggoda. Geus kitu mah terus ngareret ka sarerea sarta pok Supala neruskeun deui cacaritaanana. Dulur-dulur sadayana kumaha daramang, cek Supala bari kawas tadi ngabagikeun paneuteub ka sakumna nu aya di eta tempat. Atuh berengku sarerea dijawab ampir bareng pangesto cenah. Reang saur manuk geus kitu mah solongkrong mangsorban hideng ngamimitian munjungan ka Supala gap ku Supala ditampanan bari teu weleh imut. Deulila solongkrong ditema ku sobana sobirin rojana jeung saterusna ngantai hiji-hiji pada hayang nemongkeun ka sono kanu jadi guru. Dina prak-prakanana estu tarapti teu pahiri-hiri malah mending ngantri pilih genting. Sarerea ngantai ka tukang patarema saurang-saurang terus maju laun pisan bari husu henteu rusuh sok sumawona lamun gurung gusuh jauh tina patubruk-tubruk. Anu geus kabagian terus muriling sarta nangtung deui dina urut tadi beuki lila antayan beuki ponok malah mah teu lila ge kariduaan serog Kang Ikung maju bari brak daku minah nincak taneuh ku tuurna song ngajak sasalaman ka Supala bari nyarita. Ujang, ieu teh akang pun Ikung sejanyangakeun salam ka wilujengan we mugi katampi Ujang. Sareng hapunten bili akang kirang hormat, margi rumaos akang jasa di kampung nu tebih ka Badung. Cek Kang Ikung bari ngeluh. Tungkul tuani neuteub beungeut Supala. Puguh Supala ngajenghok barang ngadenge caritaan Kang Ikung. Komo barang nempok kalakuan Kang Ikung nu keur deku meuni coloho. Supala ngadak-ngadak era parada. Ari dikitukeun ku Kang Ikung pok Supala nyarita. Aturan wilujeng tepang Kang Ikung, nanging omat ulah kitu Kang. Abdi sareng akang satata tur satingkat estu aya bedana pisan. Tah kulantaran kitu sok engat cengkat Kang Ikung. Mending ngadeg we lah sakumaha biasa da abdi mah sanes mena. Cek Supala bari ngabedolengeun Kang Ikung sangka nangtung anu ajeg. Uguh jung Kang Ikung nangtung sarta pok nyarita bangun anu gumiraнаker. Aduh, hatur hebo nuhun Ujang. Cek Kang Ikung bari terus mundur nyampeurkeun kanu loba. Ari nu panungtungan munjungannya eta Citrasena, sanggeus Kang Ikung mundur solongkrong Citrasena nyodorkeun dampaleungeun sarta pok nyarita. Juragan sewu Bendu Laksaduruga sumangga jisim abdi sejanyangakeun salam ka wilujengan mugi katampi. Dupi waslapun adi teh pun Citrasena kulan. Cek Citrasena bari ngeluh. Tungkul nurutan Kang Ikung, tapi ari panon mewetet jiga nu hayang sidik kana rupa Supala ti kadeuketan. Ari Supala gap nampanan bari nyarita. Oh Citrasena, sami-sami kuring ge sejang ngaturkeun wilujeng tepang. Sim kuring teh kalintang ngaraos bingahna parantos ditepangkeun sareng saderek Citrasena. Ari si kuring mah katelah Supala. Jawab Supala bari deuteup seukeut kana beungeut Citrasena. Kabeneran. Harita teh Citrasena cengkat lalaunan atuh amprok dua paneuteub diadu antem pisan. Karasa ku Citrasena. Yen paneuteub Supala nganung komara, paneuteub diresesikeut pedang nu nancep dina dada tembus kana jantung. Luk Citrasena tungkul deui teu kuateun dila paadu teuteub jeung Supala. Sedeng kana dampaleungin Supala karasa anu ngagasrek lantaran getih Citrasena nu ngagolak dina dadana geus karasa ku Supala. Ku perantaraan patarema dua dampalingin. Sanggis mikir sakedeung pok Supala ngomong jeroning hate bari panoneuteub ka Citrasena. Aneh ieu getih nu ngocor dina dampalingin karasana kasar. Boa-boa ieu nu dimaksud ajag nu make bulu domba ku aki banyu teh. Naon sababna manehna bisa asup ka pakuron aing? Tetela Manggoda kurang taliti, tapi keun ku aing rek ditanya heula asal usulna, sarta ku aing rek dibuktikeun heula bule hidengna. Cek gerentas hate Supala bari rada ngahuleng. Ari panon harita neuteub kana tongong Citrasena nu geus ngaleos nyampeurkeun anu rea. Deui laret Supala ngareret ka Manggoda bari pok nyarita. Manggoda, abdi bade ngareureuhkeun heula ka cape mang. Sok teraskeun ngarobrol lah. Cek Supala bari ngalengkah lalaunan. Mangga jang mangga. Keunah perkara salajeng nama urang padareng ge sonten. Mangga tepangan heula tuang rama sareng tuang bojo. Tuang bojo lepat sih tuang bojo. Tuang rai para mitra. Nah tuang rai. Tuang istri gitu.
bagi rajin itu kinten-kinten ngantos-ngantosna. Jawab Mang Roda bari netep ka Supala anu harita geus ngalewas ngajugjug ka imah. Sanggeus Supala jauh pok Mang Roda nyarita ka batur-baturna. Batur-batur sakabeh jigana malah dina peuting kemah latihan teh pare heula lantaran bada magrib guru anu bakal ngayakeun gempungan pikeun ngaguar lalakon salila nyaba. Jadi sabubarna tina salat magrib komatnya ulah anu ninggalkeun masjid ye. Sabab riungan teh bakal dilaksanakeun di masjid sakalian ceramah karohanian. Dayuna kulantaran geus tereh magrib nam gerak acarai bebersih terus darang dancing rapih pikeun narima pangajaran anyar ye sakitunya ceuk Mang Roda. Terus manehna ngaleos pangheulana teu ngareret deui kanu sejen geus kitu mah buriak sarerea bubar sarta maruru ka pancuran. Para mitra sadaya ari Supala harita teh geus tepi ka imah. Sedang ditepas hareup harita geus kasampak Bah Purwana jeung Ibu Mimi katut nyiratni. Puguh barang sarerea narempo Supala datang meni caruring hak. Malah nyiratni mah jungnang tumpok nyarita ngabagiakeun salakina. Haturan Kang, meni ngampleng angkat-angkatan teh. Kumaha damang Kang Supala? Saur nyiratni bari moro ka Supala. Ari panangan meniranggah ngajak sasalaman gep ku Supala ditampanan ngan sirikna teu dirangkul we. Sedeng Bah Purwana sareng Bu Mimi colohoh bakat ku bungah pat campur jeung kaget. Lantaran kaayaan Supala harita menirudin. Papakean rarangsak da pugu urut ti kakarait basa dileuweung. Supala pok ngajawab pertanyaan nyiratni. Aya hibar pangdu ati sadayana akan teu salamet Ratni. Tapi sawangsulna kumaha damang? Cek Supala malik nanya. Pangestu Kang Supala, mana tuh kalebet Kang? Saur nyiratni bari nungtun leungin Supala kawas ka budak. Supala ge teu nolak gancang Supala unggah sarta pok nyarita ka Bah Purwana. Ama, ibu hapunten abdi teh teu tiasa engal-engal wangsul. Margi aduh mata kaget kaayaan Aki Banyu teh ama. Abdi teh neme tiasa tepang sareng Aki Banyu saparantos ngasruk-ngasruk leuweung salami 5 dinten. Kitu nu janten marga lantaran teh ama, oge ibu. Cek Supala bari munjungan ka Bah Purwana jeung ka Ibu Mimi. Mari nampanan leungin Supala pok Bah Purwana nyarita bangun anu kaget naker. Oloh. Nakamana atuh ngalihna Ki Banyu teh? Eta mun nepikeun ka 5 poe nianganna oge. Bu. Teu sangka Ki Banyu bakal ngalih padubukanana. Ari kapendakna di mana teh Ujang? Mawi panjang lalakonna teh ama margi dugi ka ngaranapan tarung sareng maung segala rupi. Kumaha pami urang padara atuh engke sangkan sakantenan ama margi lalakon abdi teh priyogi ka uning ngaku sadayana murid-murid abdi. Maksud abdi teh sabada magrib bade ngayakeun gempungan di masjid. Sajabi ti kitu ayeuna parantos nyeda ka magrib de ama. Cek Supala bari ngusapan itu koe nu tita tadi can lesot tina leungeunna. Oh bener anya King. Kan engke ngobrol namanya. Sok atuh bebersih heula Ujang. Ama teh ngarasa syukur nampu Ujang salamet ge. Da puguh meuni teu puguh rarasan ama teh ari ras kahidep. Mending amplang untuk mol-mol saur Bah Purwana bari netep ka Supala. Samemeh Supala nyarita deui dur sora bedug magrib di masjid di sada. Teu bilang ngong kadenge sora nu azan anu halimpu. Sora azan meni halimpu atuh jep anu ngobrol teh jempe. Terus sarerea pating kolesen aridit kacairek wudu. Kitu deui Supala harita teh geus ngaleos ka pancuran. Gancang ngacarita para mitra. Sabada sarolat magrib malah geus liwat wanci Isya. Supala jeung Bah Purwana katut sakabeh murid-murid monyet bodas geus kumpul ngariung di masjid. Supala jeung Bah Purwana diukna ngareneng di geneng ku Mang Roda. Harina sejen sarila meninga jemprak hempak merbayaksa sarerea siap sayaga pikeun narima dawuhan tinu jadi guruna. Tekung sedila pok Mang Roda ngamimitian muka acara minangka protokolna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Mang Roda bari muterkeun sirah ti kenca kakatuhu ngabagi reret ka sarerea. Sanggeus salam dijawab ku sarerea pok Mang Roda terus nyarita. Yang Supala biwah Juragan Purwana kitu deui ka para saderek sadaya anu bade cumarios parantos sayagi atuh nu bade ngabandungan parantos beres.
tah ku jalanan kitu supados teu seueuting yang kolong kana waktos teu seueuting waktos anu kapikeun sumangga ieu acara urang buka kanggo ngawitanana urang nyangakeun ka kersana guru anom. Cik Mang Roda nyarita kituna teh bari rarat-reret minangka gaya nu pidato ari supala nu satadina mah taradaekeun lamun disebut guru anom, tapi kulantaran geus mineng teuing disebut boh ku Mang Roda, boh ku sakabeh para murid. Tungtung nama jadi lelah sarta supala oge geus teu bisa nolak deui. Dari lapok supala nyambung caritaan Mang Roda, nyaritana tenang tur antare nanakeun pinuh ku wibawa. Atur nuhun Mang Roda, mangga ieu acara urang ngawitan bae. Nanging sateu acana sim kuring nerangkeun sagala rupi perkara. Langkung ti payun sim kuring hoyong terang heula kana kaayaan di dieu. Salami dikantunkeun ku sim kuring, tah ku jalanan kitu sim kuring ngantos laporan ti Mang Roda. Cobi terangkeun ka abdi Mang, kumaha caritana? Cik supala ngareret ka Mang Roda, jancang ku Mang Roda dijawab giat naker. Sumangga, ku Mamang bade diterangkeun jang supala. Salami jang supala angkat sagala rupi pancen nu kedah dilaksanakeun ku pun Mamang parantos rengsek ka pidamel. Atuh latihan jurus sareng sanes kanten nu biasa digarap parantos ku pun Mamang dilaksanakeun kalayan nyugemakeun. Nanging di sagedeng ti eta aya dua perkara, dua kajantenan nu rada ngagempurkeun ka pun Mamang sareng para sadaya. Teh atuh kanggo langkung utamina mah mangga bandungan ku jang supala. Sadayana bade dipedar ku Mamang, kieu geura lalakonna teh. Cik Mang Roda bari teu talangke derekdak nyaritakeun sakabeh kajadian nu geus karanapan ku sakabeh murid-murid monyet bodas. Sakur anu kadengi, katempo jeung kaalaman imeut di tataan hiji-hiji. Hari supala salila ngabandungan laporan ti Mang Roda meuni cruk cerak bari gogodeng. Malah Bah Purwana ge nu geus nyaho garis badagna meuni ungut-ungutan. Ari nu dicaritakeun teh nyaeta perkara kajadian di puncak Gunung Wilis. Kadatangan ku Kang Ikum sarta kajadian waktu si Jured ngarebut si pasar. Sanggeus sakabeh kajadian dilaporkeun, pok Mang Roda mungkas caritaanana. Tah, kitu yang supala kajantenan nu tumiba ka Mamang sapara kanca teh. Dupi anu jenengan Kang Ikum ujang parantos tingali atuh nu jenengan Citrasena saya jamina. Rupina tadi siang parantos nepangan ka ujang. Cik Mang Roda bari nunjuk ka Citrasena nu kabeneran diukna teu jauh ti Mang Roda. Ret supala ngareret ka Citrasena terus ditutup antem pisan bangun hayang teges jeung hati-hatina. Hari nu ditutup meuni samarampa bakat ku gempeur. Lantaran teu wasa manik nutup ka supala mah. Luk Citrasena ngeluk tungkul, lir bueuk menang mabu. Jajantung karasa ratug tutunggulan jika tas manggih kareuwas. Hate Citrasena nu tadina nguyup nguntup kasupala hari tamah menimurengkan. Ceulik karasa asa panas pating hareab. Jeung narempokeun asa tamplok kabeh kamaranehanana. Ari supala ret ngareret deui ka Mang Roda terus narik napas panjang sarta pok nyarita ka Mang Roda. Mang Roda, sadaya pangorbanan Mang Roda sapara kanca kusim kuring teu kinten katarimana. Eta hijitana yen paguron silat monyet bodas geus jadi milik sadayana. Nu tangtu pikeun ngajagana oge jadi kawajiban sadayana. Taina sim kuring sejatu maros ka Mang Roda dupi perkara Kang Ikum sareng Citrasena kumaha putusanana. Natos resmi ditampi atanapi teu acan, cek supala bari netep ka Mang Roda. Tu acan jang margi anu kagungan kakawasaan kanggo nampi sareng henteu namanya ujang. Ieu mah dibidian nganjrek di desa teh pedah Kang Ikum sareng jang Citrasena sami-sami bade nepangan ka ujang supala. Ari perkawis putusanna mah teu langkung kana kawijaksanaan ujang. Bobot pangayon timang taraju aya di diri ujang. Ari nu dimaksan ku pun Mamang ka Kang Ikum anggap tamu we. Sawajibna ditampi atuh ka Citrasena etang-etang malas jasana nu parantos nulungan kana kasusah Mang sabatur-batur. Kitu nu salaresna mah janten kanggo itu sareng ieu nama nyangakeun we kumaha ujang. Cik Mang Roda bari rut ret kasupala jeung ka Kang Ikum katut Citrasena. Geus kitu pok supala nyarita bari ngareret ka Bah Purwana. Dupi pamenak ama kumaha cobi atuh dipasian heula pamandangan sateuceuna nyana kaputusan. Cek supala bari nutup. Yang supala
segala rupa nuges dicaritakeun kumang roda akur jeung pamanggi ama. Ari sabab memang geus asak badami antara ama jeung Mang Roda teh. Jadi ayeuna mah segala rupa perkara ge prak we geura laksanakeun ku hideung. Ceuk paribasana teh rek dibeureum rek dihidang masrahkeun sagemblengna ka ujang. Ama mangan sakadar rek nyasian wungkul sok geura putuskeun anak king. Saur Mbah Purwana bangun anu daryanaker. Segala rupa perkara estu tamprok kepercayaan teh kasupala. Oh janten kitunya. Hatur nuhun atuh ama ayeuna mah kieu atunya. Waktosna kabujang seep urang putuskeun enjing atunya. Para wargi sadaya ieu mah aya wae dongeng. Para wargi dugi ka dieu heula nya para mitra dongeng nu judulna nyaeta Musuh Warisan karya Ki Deksa. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun nuhun terutami ka sugri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Mudah-mudahan ieu dongeng aya mangfaatna pikeun urang sadayana etang-etang hiburan pangbeberahmana. Langkung saur bahe carek para mitra sadaya hapunten anu kasuhun. Teu aya sanesna de jemar pangampura ti para wargi margi jelas seueur pisan kalepatanana dina ngadongeng teh. Malum cumarios atuh para wargi. Ai cumariosnya sok seueur kalepatanana benten jeung jalmi anu cicing. Para wargi mah jelas moal aya kalepatan ngadangukeun Mang Jaya ngocoblak tuluy-tuluyan. Jadi seueur lepatna punten wae para mitra. Aduh ya sanes diaja kalepatan teh. Mangga-mangga atuh wilujeng kantunkeun enjing urang tepang deui dina kaayaan langkung sehat batan ayeuna. Mugi-mugi urang salamina ngadua ka Allah Subhanahu wa taala sangkan urang dipaparin kasehatan, dipanjangkeun yuswa pikeun amal ibadah kitu para mitranya ngamangfaatkeun yuswa anu aya teh digunakeun pikeun amal ibadah. Mangga-mangga wilujeng kantun bae permios.